Kukituna ti ayeuna kasadaya pamimpin kade ulah ngajadikeun rakyat kekesed, ulah ngajadikeun rakyat ukur jadi titincakan pikeun jabatan, tapi jadikeun rakyat jadi tujuan jabatan urang. Urang boga jabatan lain jangan diri urang, urang boga jabatan jangan rakyat urang. Benar teh? Benar? Kukuring kerek disusul ya batu. Datang nakamana dipake kusaha. Ku aing rek diteangan sia. Ku aing rek dionang kabeh pengusaha nu ngabangunna sia. Naon sababna? Anjeun mah caricing di ruang AC, cicing di hotel-hotel gede duit miliaran. Loba jalma nu kageleng teu kabagian santunan keluargana. Unggah poe macet teu eureun-eureun riweuh mang taun-taun. Rakyat ukur bisa rumahu bari ngusap dada, sabar nu teu aya wates wangenna. Tah ti ayeuna anu arusaha di dieu kade ulah ningali duitna hungkul, yeun ningali dampak pikeun lingkunganana. Satuju? Pan kuring keur di Jakarta nyarita hubungan jeung Jakarta cekuring teh nu paling utama tingali urang parung panjang, batu diangkut, pasir dibawa, urang parung panjang na sangsara, jalan ge awut-awutan, rakyat nenaku ispa, kota-kota gede harurung harerang, rakyat aing katalangsara teu ridho aing. Teras benar. Beres kuring nyarita engab teu engab deui, gerdeg teh banjir di mana-mana. Benar? Ayo sia barelag deui urang Sunda ka asalna balik sia. Nutur-nutur batur teh geuningan sia teu mantak jadi bagja, sia teu mantak jadi beunghar, sia ukur dijadikeun alat politik pikeun jalma-jalma boga kapentingan ka urang Bogor sia teh. Ngarti? Wajar pan bapak aing ari bapak aing teh bapakna sarerea kabeh teh pan aing gitu. Bener teh? Lamun aing nanya saha maneh? Jawab aing. Saha maneh? Saha maneh?